Sampurasun, dulu di lembur baraya di kota, tepang deui dina podcast anu munggaran dina Mang Iki Podcast. Sakumaha anu parantos dibewarakeun ti anggangna. Janten bade ngadamel podcast tapi teu cios-cios. Jalaran aya halangan, aya hambatan, aya rintangan, aya something trouble. Anu memang teu liren-liren si orang teh kitu. Jadi bade ngadamel podcast teh tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Keur mah urang teh teu ngarti karena audio teh tara paham lain bagian mixing sareng-sareng kanten. Ayeuna mengukur gaduh kahoyong. Tapi didorong ku keyakinan. Sareng dibantosan ku dulur-dulur sadayana. Akhirna podcast ieu tiasa karekod oge dina episode anu munggaran dina dinten Sabtu kaping 16 Juni 22. Sabaha 20 genep geus 20 apa tanggal. Nah sonten ieu sim kuring teh kasumpingan hiji bintang tamu. Legenda radio anjir. Kunaon anjeunna diuleum kana podcast ieu margi podcast teh patali pisan sareng siaran radio. Leres aya kaitanana. Urang naon atunya sanes disambut da ti tadi geus di dieu sebenarnya mah. Di salarosna mah abdi teh ieu teh rada bingung oge. Bingungna kumaha tah? Nah, abdi dipanggil dina meja. Pan bari di sidang. Oh gitu. Bari di sidang ya. Kawitna mah abdi teh kolingan mah piwarang menerkeun kabel. Wah, mah di meja menerkeun kabel mah. Kapan kieu? Mang Eka. Da ieu aya Mang Eka lah. Aya Mang Eka Wijaya Permana penyiar anu kahot kakoncara nu sadidintena memang ngagugulung dina ruang siaran. Ya. Ayeuna ku abdi digeruan ka dieu margi abdi bingung. Sanesna ieu sarasa kumaha sih setelan podcast teh. Sareng engke dipayun bade mendarkeun nya perkawis radio, perkawis podcast anu ayeuna kiwari menuju tren di YouTube. Abdi kacacandak kedah podcast ka dieu. Kabawa ka sakaba-kaba. Kabawa sakaba-kaba gitu nya, tapi teu sakaba-kaba da ieu mah jelas. Tapi satacana sim kuring bade nganuhunkeun. Nganuhunkeun ka tim ka kru anu parantos kabantosan cukang lantaranna podcast ieu tiasa berjalan di antawisna aya Kang Nabil ti Darussalam, aya Mang Hendra Palu ti Studio 35, aya Waiduy ti manajemen Master Plan Band, aya sadeui aya sabaraha orang-orang di balik layar, aya Jam-Jam, aya Chef Bilal, ayeuna Mang Eka oge dilibatkeun di dieu ka tes siaran podcast. Tah gitu Mang Eka. Jadi itu kan penasaran podcast teh naon sih mimitina saha, terus di mana naon bedana antara podcast sareng radio, siaran radio gitu. Etanya. Jadi kieu kumaha? Ieu jadi orang ahli kudu serius ka jawabna. Da ye ge ieu hilap. Aya hilap. Ieu abdi nganuhunkeun oge ka para dulur-dulur anu parantos manco dina YouTube anu parantos subscribe, komen, like sareng share. Mudah-mudahan teras seueur penonton, seueur anu komentar oge, kritik, saran kanggo kasumbangetan sim kuring, kanggo ngarekam sareng ada sponsor. Tong hilap di dia aya sponsor. Aya naon ieu teh? Aya Amida. Air mineral Darussalam. Jadi air mineral ieu diproduksi ku pesantren Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Hatur nuhun ka Amida. Dina episode munggaran tos aya sponsor. Kabayang teh episode nu kadua. Selain dicai nya pasti kan ditulis teh aya rokok, aya timbel. Bisa jadi. Aya naon? Kayak mah ngawarung di dieu teh ada sponsor. Saking kuloba teh sponsor jadi ngawarung. Itu mereka ieu serius. Dia serius margi ieu dipanco ku
tadi tak aya konfirmasi, maiki abdi rencangan di luar negeri kan aya mantek abdi kan seueur. Oh iya. Di luar negeri seperti Ciwidey, Pamarican, Sancang aya mau opik di Sancang, dulu di Pamarican oke. Di palihan Baregbeg. Oh eta mah. Indonesia bagian Kaler. Bagian Kaler. Ciamis kan. Kitu tah maika ieu teh kan podcast. Kiwari ieu cuma abu menuju tren. Kumaha sih mimitina naon bedana di podcast? Eta. Salarosna mah pertarosan itu seur oge nya. Nya dume abdi pangintenan rada icikiwir naon? Icikibung dina ngapador saeutik. Dina dunia siaran, dunia broadcast gitu aja ya. Kelas sakarep dipotong ieu mah kan dina dunia broadcast ieu terus kirang langkung sabaraha tahun? Salarosna mah upami mengenal mah ti Yuswa sakola SMP kelas 2 SMP abdi tos mengenal radio. Kawitna kasetrum tapi kumaha? Eta kudu dijelaskeun heula. Kawitna mah resep kapungkur mah zaman radio teh masih lumrah di masyarakat teh sebagian besar garaduhun radio, nyareta radio. Saban sore teh aya sandiwara. Aya sandiwara dongengnya sanes kanten. Tah abdi ge salah sawiosna anu cinta pisan karena seni radio. Sering ngadangukeun zaman-zaman kapungkur. Tahun sabaraha eta kitu? Tahun 80 mah kasebut kolot teuing abdi. Teu sawios da memang atos katawis gitu. Masih beladian lah di tahun 85 86 tapi mulai resep karena radio. Mimiti tina resep. Iya mimiti Mang Eka karena dunia radio di radio mana tapi di ngerusak radio atau radio nu bapak kolot dijual gitu kumaha jadi tina resep lah. Tina resep ngadangukeun sok resep karena siaran malihan mah kapungkur abdi nya waktu usia SMP-an panginten. Sok resep teh ka penyiar radio Bandung. Aya salah sahiji radio bahkan tos almarhum nya salah sahijina Kang Wildan Nasution almarhum penyiar radio Mora di Radio Rama sanes kanten lah tos kaditu ka dieu. Tapi resep ka anjeunna ku gaya siaran nana anjeunna orang Batak tapi siaran Sunda. Orang Batak tapi siaran Sunda. Mohon. Jadi Sundana teh heuras gitu. Heuras bah gitu. Nah, eta siaranana sareng Kang Udung eta tahun masih dekade 80-an masih 80-an ka dieu nya. Tah tina resep eta kalarosan kapungkur mah tren aya radio gelap teh kumaha maksudna? Jadi lain radio anu mopoek lain. Oh, radio anu ilegal. Mantap disebatna ge parigel. Parigel teh? Persatuan Radio Gelap. Oh bener. Tapi eta ge bener. Hasil kaparigelan luhur ngadamel nyeting audio sanes kangen pamancarna nepi ka aya atensi kapungkur bagarinya ngalaman KPP atensi dina kertas kageuleun 250 terus urang request lagu disebutkeun ku penyiar teh dibacakeun mah di atau pisan salam-salamnya tah ngirimkeun poe Minggu dibacakeun Jumaah disusul heula urang ari acarana sapoe ngan 2 jam nungguanana nepi ka 5 poe 4 poe karena bisa tapi mayar sim kuring mah ya pengalaman jadi hargana lebih murah sabab anu ngajual atensina babaturan gitu. Jadi lamun meuli 3 teh dibere 5. Iya. Bimbu 3 dibere 5. Terus nu urang panggeunana ditumpukeun ngaja diukur gitu. Sedih anjir urang teh kolot ya teh. Laguna teh naon kerjaan Malaysiaan teh. Zaman Malaysia. Tapi da cenah Malaysiaan Melayu nora da baheula mah tren atuh. Da kadang kieu urang sok rada naon kajebak. Seueur artis-artis anu aslina orang Indonesia disangkana artis di Malaysia. Padahal orang Indonesia. Oh, cuman anjeunna nyapa di ditu. Sanes gayana trenna nuju usumna lagu Malaysiaan kapungkur. Contohna saha nya? Ari Niki Astria mah teu ka. Niki Astria mah kalebat ka urang, orang-orang kene. Tah kitu. Terus ieu pami balik di kana masalah abdi. Abdi diberi tarosan deui mah ya. Beri taros ieu kalasan aya 118 400 di kasubuh. Kunaon abdi dugi ka anclub kana dunia radio eta tadi tina resep tina ngefans kana radio. Terus oge akhirna aya parigel teh Persatuan Radio Gelap. Jadi tiap siaran teh komentar. Komentar gelap cenah.
Kabayang eta aja si radio teh pemancarna teh make tihang awi. Pamancar make tihang awi. Kearifan lokal. Eta teh bener. Naon besi atuh. Bareta mah teu make besi. Make tihang naon? Tihang awi di hadapna gombong. Sambung ku ampel. Disambung ku ampel. Kaluhur awi. Tapi di urang teu nganggo rarawian jika Agustus. Da lain jame. Panjat lima. Naon gitu teh ngaranna panjat pinang. Panjat pinang lain. Emang tah pemancar ge masih kene anu berbentuk daun anu kaluhur teh jiga payung kitu kene. Teu kos ayeuna mah kan seueur. Aya anu ring sanes kanten lah yagi sanes kanten. Tah terus si ieu ge ngecek pesawat power pesawat teh sanes ku aya alat ukurna sanes. Kunaon eta? Ku lampu anu 5 watt. Lamun hurung. Lamun hurungna ngempur, wah berarti hurung alus jauh cenah ya. Frekuensi teh melesat ke jauh, bari ilegal. Bari ilegal. Tapi hari itu persatuan naon eta sebenarnya? Pensna, parigalna. Itu sanes orari atau naon lembaga siar? Teu lebat ka mana-mana. Da ilegal. Ilegal. Tapi aya nu resmi. Diresmikeun ku RT setempat. Tapi benar. Jadi baheula mah radio ilegal eta parigal eta memang didukung teh lamun ku Karang Taruna ku desa. Tapi iya unik. Ari basic komunitas, tapi teu kalebet golongan radio komunitas. Lantaran radio komunitas ge aya payung hukumna. Aya izinna, aya katangtuanana. Itu sulit meureun izinna tapi kumaha? Baheula mah teu mikir kadinya berpikiranna mahal jeung basic awana tina usum anu brik-brikan teh. Tina brik-brikan. Roger-rogeran teh anu via FM. Akhirna daripada brik-brikan kitu geus we nyieun radio siaran. Bari teu apal nguruskeun izin ka mana, nguruskeun izin kumaha. Internet can aya harita mah. Abdi ngalaman nganggo kaset. Kanggo muterkeun lagu make kaset. Nganggo kaset. Si kaset teh meuli bajakan deui. Kasetna bajakan 5.000-an. Can ngagulung. Acan ngagulung. Mun ngagulung palalinter. Dipegatkeun teras we sadiakeun getah sawo. Ku getah sawo. Nyambungkeun. Iya bener-bener. Mantap. Ya, radio berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal pada zamannya. Tapi kan itu kreativitas dulu pada. Lamun ayeuna mah budak ayeuna mah moal apaleun fungsina pulpen jeung kaset. Saya ngalaman. Jadi eta lamun arek diputerkeun deui. Iya. Penting bisa nya zaman ayeuna kan apal serba digital. Ayeuna mah lagu tinggal neangan klik play. Jadi itu bahkan aya musik director segala macam dijieunkeun playlist. Zaman baru teh masih penyiar teh neangan lagu sorangan. Jadi sampai siaran teh di ruangan hiji deui teh mundur-mundurkeun lagu. Dipaskeun ieu sakaset, ieu lagu Buah Kawung. Ieu Duriat Pegat. Tapi saya tuh pernah halaman salah muterkeun kaset laguna jadi salah gitu. Remen. Aya nu request Manggung Hideung. Kaluarna misalkan diskon. Aya pas ieu Wilujeng ngadangukeun laguna Duriat Pegat. Ari pas kawong teh Michael Jackson. Kabayang tuh kan aya lagu Duriat Pegat tuh biasanya bapak-bapak lagi nu kolot lah nya nu apa kana seni gitu nya. Pas geus arek tah ieu lagu favorit. Duriat Pegat Wilujeng ngadangukeun. Cet. Jadi mah karamun walk-nya lecaipongan. Jadi ngahulang lagi kerungna gitu. Tapi soalnya tuh misalnya salah lagu. Terus komplain di datangan dia kamari di lagu urang. Seueur pisan. Tapi abdi sok ngahajakeun hayang di datangan. Soalna sakumaha galakna ngajorak si fans radio. Pasti jingjing bawa zaman baheula mah. Jadi lamun arek komplain ke radio teh sok barang bawa. Bari barang bawa anu bawa cau dahareun itu ieu mah loba nu ngiriman. Mantak seubeuh keneh baheula. Daripada daripada ayeuna mah di imah ku WhatsApp minta lagu ge kan. Atensi teh ganti kana WhatsApp. WhatsApp ayeuna mah minta lagu tadi puterkeun nyarekan ngadogoan lagu tadi diputerkeun wae balik pisan. Ari maneh ngagaji teu ka aing gitu. Tapi aya pan manehna teh pesan lagunya request. Tadi puterkeun, tadi puter wae ngablokir. Jadi nyarekan ngablokir kan ayeuna mah jadi memang serba mudah, serba gampang.
Tapi ningalikeun dina nyenina bagaimana proses orang hayang request lagu ketika diputer teh memakai atensi kertas dari 250 dijajab kencan kahujanan di jalan gitu ya di dituna teh buah lagrag kasapukeun teu kabacakeun bari dina geus aya na ge siap dibacakeun teu apal arek iraha dibacakeun anu ngadangukeun podcast ieu meureun asa kaingatan urang baheula pernah meuli atensinya 250 dititipkeun teu dibaca-baca pasti aya di pasti aya gitu nya tapi keur budak zaman ayeuna mah pengalaman mantap cek abdi mah nya berhubung abdi dina danget ieu ge masih kena aktifnya siaran janten upami misalna ngarequest lagu cenah diaoskeun hungkul ge tos alhamdulillah sakadana masalah lagu diputerkeun atanapi henteu keun we pasrahkeun gitu da seueur nu ngarequest teh hiji kitu kadua deui dangukeun para wargi sadayana anu sok request utamina ka Mang Eka dangukeun ieu keur curhat tah eta kaduana teu sadayana lagu teh layak siar misalna Kang Egi nyuhunkeun lagu A ya lagu cek aturan teh teu lebet aya aturanana aya jam-jamanana misalna pagi-pagi nyuhunkeun lagu anu kontenna dewasa kan teu tiasa da aya murah konten dewasa teh kumaha maksudna ya lagu-lagu anu katana vulgar anu ku hami duluan sudah 3 bulan kita eta teh temenang contohnya tapi aya jam-jam tertentu misalnya jam 12 wengi atau jam 1 wengi gitu mah tiasa nah lamun ti jam-jam anak-anak jam rawan gitu teu tiasa margeda beusi didangukeun ku marurang kali eta jadi dina lagu ge ayeuna mah memang lirik-lirik sareng rumpakanna nya aya berbau dewasa oge. Dina zaman TikTok ayeuna dina TikTok. Tik-tik. Kadang-kadang lamun teu difilter nya para orang tua bangun kali kan akhirnya budak teh geus baruga TikTok. Tah eta. Kadang-kadang bisa maca konten dewasa, ulah dewasa lah konten remaja anu sifatna aya bobogohan kan itu ya lumayan bahaya oge belum waktunya. Eta mantap abdi kieu Kang kantos abdi oge ka instansinya komisi penyiaran gitu. Kan dibatasi masalah bahasa-bahasa vulgar anu teu meunang diputerkeun laguna aya lagu mancana aya lagu Indonesia pop lagu Sunda ge aya gitu lagu dangdut abi kantos naroskeun Pak kumaha lamun lagu anu lagu zaman baheula lagu Sunda contohna lagu Peuting Munggaran lagu Peuting Munggaran ieu naha dilarang naha henteu emang kumaha Kang pertama kapan atuh da ayeuna tina lirikna lamun dibedah. Rumpakanna kumaha eta rumpakanna? Dina peuting harita. Gitu kan? Sakujur tina awak teu aya nu kaliwat. Eta pan? Lain urang eta karek apal. Gerak keureuy ulah dilamikeun deui abdi mah entos teu tahan. Eta lain lagu eta teh saya apal tiba heula ngadengekeun apal pasti arapal tapi nah rumpakanna sugan teh teu kadinya arahanna atuh da kana naon deui peuting harita gitu kuring anjeun ngajeun sok eta kan aya nu gerak-gerak-gerak-raketkeun ulah dilamikeun deui neng mah atos teu tahan alah eta tadi abdi teh kumaha ieu lagu kieu memang vulgar paling jamna anu dipindahkeun tapi ayeuna ngudag deui pendengar di urang kadang-kadang sok aya program lagu-lagu Sunda anu masih jam-jam siang sore barudak kan sok aya ngadangukeun misalkan baheula mah aya pas sore gentra parahiang misalkan kan sore biasanya nya itu barudak keur pembejana meureun aya gitu. Matak ayeuna kan sebenarnya mah dina radio ge aya anu disebut programmer acara anjeunna teh kedah uninga heula ieu sasaran pendengarna mulai dina kelas ekonomina, ekonomi menengah, ekonomi atas atau nepi ekonomi di bawah terus oge klasifikasi usia ge kedah diperhitangkeun aya di remaja anak-anak dewasa dan sanes kanten kitu oge tina pendidikan dan sanes kanten janten ngadamel hiji program acara teh sareng menyesuaikan laguna gawe si musik director kedah disesuaikeun kitu artina memang ieu kan pelajaran pisan dina siaran teh memang anu karekod kitu anu karekam
iya bener-bener kudu taliti kalayan hati-hati karena ngadugikeun obrolan antara tayangan. Leres. Sabab dina publik gitu nya walaupun aya istilahna aya khusus anak-anak, dewasa, orang tua, aya parental advisory jadinya memerlukan bimbingan orang tua tapi kan sanu apa? Ya. Ari budak pan bisa nyolong atau teu dihajar ningali ieu gitu. Tah ieu da urang teh capek ngobrol teh mangga di luar atau beli bade kopina aya. Oh aya. Tah kade ti Amida ieu. Oh ti Amida. Nuhun hatur nuhun Amida. Alhamdulillah. Tapi sok sanaos di pasantren ieu sanes cai sapaat. Oh gitu. Teh sapaat benten kayak kabdi deui khusus jalur tukang. Oh siap. Tapi kan kana sok nambaan. Oh, teu bau menyan. Henteu beda di pasantren. Oh beda. Lain ro Amida ieu bau buhur. Kalau salah. Tah kieu mereka. Jadi mereka teh berkecimpung di dunia broadcast radio. Pasti leutik lah. Sekarang dari umur sabaraha? Dari umur 17 tahun. 17 tahunan dari remaja geus mengenal dunia broadcasting. Ya. Berarti lebih kayaknya ke sabaraha tahun? Ya panginten abdi mah nyandakna ti anu profesionalna we lah nya. Profesional abdi di salah sahiji radio di Ciamis anu caket Polres di dinya. Nu ayeuna mah geus urug bangunan ge. Aya radio mah aya keneh. Teu disebutkeun ya. Moal disebutkeun dapan tilu moal. Pernah di dinya lila. Pernah abdi di dinya meureun ti tahun 2008. 2008 dugi ka abdi dirisen kan. Geus mahal teuing bayaranana atuh teuing mereka mah. Jadi abdi mah sanes dikaluarkeun. Sanes dipecat komo resign da keur can hayang resign. Mantap dirisenkan eta mah. Nya ku faktor keadaan. Faktor keadaan. Akhirna abdi sekedap punten dipotong. Bade nyetel backsound sedih henteu. Oh ulah teh. Ulah. Abdi sok terbawa suasana. Terbawanya bisi-bisi keluar tina cepila sagarubah. Bisi ngurucut. Keluar dirinya teh abdi 2020 bulan Maret. 2020 bulan Maret resmi tah kelarasan di palihan lembur jadi itu nya abdi lah saila ieu jadi karyawan wae nyeun we lah sorangan aja aing cenah gitu aduh nyeun we di gentos radiona gentos anu nyeun we di dipromosikeun radio naon tapi mal sebutkeun da tos aru ninggalin RMK. Oh RMK radio masa kini. Kalau radio masa kini abi oge bade nganuhunkeun salam-salam teu disangka teu dinyana kolebat bawaning angin jurelat bawaning angin kolebat bawaning kilat aya nu ngetrok pantau tadi ke studio owner RMK nya aya ka dieu Romika datang langsung ka dieu aduh mani urang teh sieun dibajak ieu karyawan kesayangan sieun dibajak yang dikumaha cenah beureun ieu bisi disangka yang digawean tenang ya tah eta abdi ayeuna aktif di radio di ditu tah ayeuna lamun balik deui masalah kana konten broadcast sareng podcast itu sesuatu yang berbeda sebenarnya berbeda dunia siaran mahnya tos disebatkeun tadi ada perizinan sanes kanten aya anu non asosiasi ya aya anu memantau nanya di komisi penyiaran kada aya izin oge terus oge ti Balmon nya Balai Monitoring Kominfo Balai Monitoring ada penggunaan frekuensi teh kana radio nya aya eta terus oge aya wah sanes kanten seueur badan hukum perusahaan ge kedah aya PT gitu kedah kudu PT teu tiasa CV kedah PT tapi eta tiasa teu PT Mencari Cinta Sejati gitu atau aya PT naon geuning aya PT naon teh bahagia selalu selamanya. Gitu. Tapi dan memang abdi kantos ngalamar sama kapungkur saat ada melakukan podcast. Ka PT Mencari Cinta Sejati. Asik. Cuman cintana duka di mana? Bujang sejati. Bojo. Cintana kita. Karena promosi. Gitu lah. Kan sok aya di Facebooknya. PT Mencari Cinta Sejati. Oh aya deui. PT Ayang Untung Alim Rugi. Ayang Untung
Alim Rugi. Iya. Tapi itu digawe-gawe. Susurna mah CV eta mah. CV Alim Rugi. CV Alim Rugi. Mohon. Bergerak nate di bidang ical gale anyaman bili, giribig biasa nama. Aduh. Eta. Upami anu disebut tadi podcast. Ya, podcast. Sares nama saur abdi tata tarosnya. Tataros tim Mayuwi tisa. Biasa we nu rada jetu di belah mana? Itu di belah mana? Lah, kadinya we alas di ke arah Kuningan. Anu katukangan pos ronda. Heeh, tadi dinya mohon. Lah eta mah kewe urang gitu kan. Saur teh ari geula kan nomor halus teh. Wah, jetu pisan. Jetu pisan. Kamari abdi nyunkeun teh di pasien 47. 47. Nya di pasangan nu bijilna teh 83. Ya alhamdulillah we teu biji. Biji lah gitu mah. Manehna ge sangsara hidupna. Lamun bener meureun masang terus terus kieu lamun podcast teh baheula mah awal-awal nama podcast teh itu adalah untuk aplikasi yang ada di iPhone. Yeah. Ya, jadi podcast teh jadi tina iPod dan caster teh itu kayak semacam itu tadi siaran ataupun rekaman pembicaraan atau dialog atau diskusi yang di-upload gitu dan didengarkan dalam bentuk audio. Gitu. Tacan aya gambaran Tacan. Jadi murni audio visual yang di-up kan kalau radio mah melalui frekuensi naon pamancar FM. Ya. Nah, kalau podcast mah kawinta tina iPod dan broadcasting tina aplikasi iPhone. Ya tina internet lah internet. Audio visual. Mun kadidinakeun seueur oge anu ngadamelan kayak ngarekam audio tiasa berbentuk quote-nya kata-kata eta kalabat podcast keneh selaresna mah kayak sok aya teks hungkul nih terus aya kata-kata kalimat kumaha ning anu mararanis anu gombalan gitu diupload kana internet eta kalabat podcast gitu. Terus aya kan penyedia aplikasina aya itu ieu nya sanes kanten di media platform digitalna. Akhirnya kan seueur tah anu ngadaramelan eta ngarekaman tah mulai tren dina YouTube mah sauninga abi pertama kali teh YouTuber Raditya Dika di Indonesia Raditya Dika anjeunna tah si Bang Radit ngadamel podcast terus rame tah tapi anjeunna teu fokus dina podcastna da seueur kontenna mun aya vlog sores kanten da anjeunna kan komika oge namun tah teras kadienakeun salah sawiosna nyaeta anu booming akhirna Deddy Corbuzier teh mohon ngadamar podcast awalna mah kan kontenna sanes eta rame akhirna kan di urang mah suka ada istilah follow Buffalo nya Buffalo nya tuturut mulu bener iya kan jadi follow Buffalo ya pemirsa YouTube aya papagon anyar di mereka. Jadi kan kalau di kita mah suka ada istilah Pulau Buffalo. Buffalo nya. Iya. Jadi tuturut munding. Tah ayeuna sadayana dugi ka hampir sadaya konten kreator anu tos ternama ngagaduhan segmen podcast. Tapi ngobrol-ngobrol Om Deddy nya. Abi teh sok rada kasuat-suat gininya. Gitunya. Mohon jadi kita kan aya rencangan abdi. Mohon. Rencangan kamu kantos diulang kana podcastna Om Deddy. Aya bisi reus. Tah ke hari tamat teu acan podcast. Bentukna masih kaneh talk show. Dialog mohon ngobrol biasa. Iya, ari ayeuna mah tos konsepna podcast. Ciri khasna padahal mah sarua ngobrol-ngobrol keneh. Ngan bedana aya podcast mah nganggo headphone ya terus aya mic ngajugruk jeung aya mejana panjang gitu. Gitu eta konsepna. Sabenerna mah ku ngobrol oge podcast. Kusabab kunaon ieu dipasangan headphone sareng ieu ayeuna nyirikeun podcastna tampilan video. Sabenerna memang untuk memproduksi podcast untuk upload audio konsepnya memang seperti ieu. Justru tayangan video nama eta mah belakang layarna. Yang penting itu audio awalna mah ari ayeuna mah jadi anu sebenarnya mah belakang layar realna ya make headphone aya mic ieu teh
Jadi utamana tapi audio kurang. Kadang audio ribu. Jika iya gitu. Nah, iya mah mejeh we. Acah. Oke. Tah atuh aya urang kitu mah jadi pulau-pulau bupalo. Teu naon, satungtung bisa makena dina jalan anu positif. Aduh, bisa we. Gitu bener. Jadi kan iya mudah-mudahan bisa jadi hiji inspirasi anu menginspirasi mas benar. tina hasil obrolan urang teh kan ari karekam tersampaikan terupload gitu kapublis ka media meureun sasieun sabeuneureun tiasa dicanak manfaat utamina dina kaparigelan tadinya urang kan kapayuna ieu bade ngulem kerasan anu minggon payun we terjadwal teh kan presiden Amerika Serikat presiden Amerika bade sumping ka dieu terus seueur we si Abidin eta mohon Abidin Mustafa Jo Abidin gitu. Seueur ari rencana mungkin angin Gusti urang teh ku kawatesku kaya. Tapi kan waktu sibuk pisan. Mohon. Aya nuju syuting sareng sanes kantor lah. Syuting nguruk belut sagarupa we memang juga gitu. Seueur. Tah eta jadi mangiki kitunya sabenerna mah ari ngeunaan podcast mah intina mah konten anu direkam, di-upload dan didengarkan berbentuk audio. Okay. Karena ayeuna YouTube oge rame nya. Jadi ieu oge tiasa untuk tahu belakang layarna. Tampilan video tah jiga kieu anu kasep teh nyeun podcast teh kieu gitu. Kan kieu nya komedi bedah ya. Si podcast itu kan awalnya untuk audio. Oke. Nah, untuk diupload di audio. Kusabab arek diupload kana YouTube kudu aya gambaran. Bener. Moal mungkin sorana hungkul videona ngageblek hideung atawa gambar cacing. Geuleuh aya kamera nah, eta jeung aplikasi keur video lamun videona oge teu ditampilkeun. Tah akhirna diparake lah handphone ieu na meja bisa ngadatangkeun pendapatan deui di luar konten nu ngadangukeun seperti dagang tah ieu nya aya amida sakurung bisa kasorot teh bisa dijual iya abiti ieu di mana ieu teh di make Ciput di mana eta di London jauh tah ieu mah ide alhamdulillah ada kaleresan abdi teh itu di kantornya di dia alamatnya sok bere ngahubungi mah ini juga kita difasilitasi sama Kang Nabil ini gitu. Jadi disulap kantornya Kang Nabil disulap menjadi studio buat podcast jadi wah ini berjasa banget. Ini cita-cita dari kecil. Jadi ketika saya umur 3 tahun saya ingin jadi podcast. Wah hebat. Ya jadi podcast can aya. Tapi cita-cita tak eta kahebatan anak. Memang jadi aya ngomong mah ulah kapalang. Abdi ge keur rama abdi bobogohan keneh abdi geus boga cita-cita. Tuh nya malahan mah rerencangan abdi komo aya lah mau disebutkeun namina. Aja can lahir geus boga salaki. Kabayang aja can lahir geus boga salaki. Iya pikiranna. Tapi saya mah cenah kitu. Berarti visionernya visioner. Tadi eta ade gitu aya saya mah polo-polo bupal. Iya polo-polo. Nya intina kitu lamun tuturut muning oge emang teu naon. Jadi kan salagi dina jalan positifnya. Jadi ayeuna urang salahna urang nuturkeun media naon nu keur rame, media naon nu keur pikaresep. Tah meureun Mang Iki jeung reng-rengan kawan-kawan teh aya hal nu baris ditepikeun teh bisa ditepikeun. Da ayeuna piraku barudak keur resepna ieu umum masyarakat resepna ieu urang nyieun nu hal saja main mana nyaokeun main nempel saur paripos mah aya. Urang teh sor sepuh ya. Urang teh kudu bisa ngigelan zaman. Tah eta. Syukur bisa ngigelkeun zaman. Tapi ari kana ngigelkeun zaman teh urang teh masih kene jauh. Sok sanaos tapi kan ai teu meunang leutik harapan. Cita-cita mah ulah kagok gitu ya. Tapi kan minimal ku cara ieu minimal atuh urang teh kan ieu campur ngomongna ka Malayon make bahasa Sunda. Minimal atuh bahasa Sunda teh bisa dipikawano ku balarea. Bener. Sareng seueur anu mikareus li kana bahasa Sunda. Dina YouTube mah kan nonton teh tiasa wae tadi teh di luar negeri. Nya di Ciwidey, di Banjaran, di Sancang, di Kutub ge aya. Di Kutub tiasa diakses karena teknologi teh
Teu aya sanes tapi di eta sok aya nu protes wae. Kumaha? Salah sawiosna kapungkur we. Nalika abdi ngadamel hiji produk, abdi teh gaduh produk. Oh, gaduh. Gaduh proyekan Ram Sundanis. Nganggo istilah bahasa Inggris. Iya. Kumaha cenah Sunda teh make bahasa Inggris bla 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 sanes kantorna lah. Cek saya teh ini salah satu konsep, salah satu metode yang saya gunakan untuk ngawanohkeun. Karena kan produk saya berbasis bernapaskan budaya Sunda, betul. Pakai bahasa Sunda sebagian anak. Justru iya adalah peluang saya untuk ngawanohkeun bahasa Sunda, budaya Sunda ke bangsa deungeun. Bener. Ulah bangsa deungeun wae ngawanohkeun budayana ka urang diserang. Kali-kali mau urang. Sugan ayeuna naon K-pop dipasarkan di Jawa Barat pakai bahasa Sunda dan teu anger ya bahasa manehanana. Urangnya kudu salutnya balik deui karena budaya K-pop nya basic di Korea. Timiti tukang seblak. Budak sekolah nya istri tapi sebenarnya lebih ka sagarubil nu profesi resep pisan kana K-pop. Eta hiji meureun pedah kasep padahal di urang ge kasep teh. Dari itu mah bingung. Urang itu kurang. Abdi mah teu bisa ngategorikeun kasep. Bener. Mau bingung kamarana mah teh kasep teh geulis. Heuh. Jeung rupana sararua deui kabeh. Tapi kan itu mah asli. Aya opsal masih plastik. Mon. Oplas. Mon. Nah gitu tapi kan ieu obrolan tadi. Iya. Memang salah sahiji tugas urang salah kunamannya kanggo nya visioner kan budaya urang kanggo ngaap ka mancanagara. Benar. Tadi obrolan perkawis radio parantos menol pisan. Sejarah podcast parantos katampi mudah-mudahan ku para penonton, para pamirsa YouTube channel Mang Iki biasa katampi informasi anu dieukeun ku Maeka ieu. Panginten margi waktu parantos samporet Maeka. Margi ieu Maeka masih jadwalna masih kena seueur. Padat tapi teh bari ngaruag bumi. Sakali deui hatur nuhun kasupinganana. Siap. Ulah kapok ira-ira suping deui kana ieu studio kana ieu acara. Insyaallah. Abdi ge ngatur nuhun ka Amida Darussalam. Oke ka nu parantos kabantos. Siaran podcast duwi kalumangsungna ieu acara dina episode anu munggaran. Oke ngaturkeun nuhun ka para subscriber, para baraya sadayana di mana bae ayana. Dulur-dulur di lembur baraya di kota sadayana hatur nuhun. Di atas pisan komentarna ka manehna. Pangrongna supados aya kasumetan dina neraskeun channel ieu. Akhirul kalam, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hatur nuhun.